ngomong saya kurang gitu nongkrong teh. Kopi ayah padahal lah deh. Kamananya? Oh goblok si Dian. San kadieu nya kamana budak teh nya? Euy, palingan atuh asa sepi. Si Dian jan ka dieu, manehna pan nu sok pangramen lagi. Oh nyata tumben biasana kan manehna pangriweuh nanti lah pokona bari. Tingkah mana eta? Mana loba pagaweun tadi. Dagoan we heula atuh, gamas nama biasa nama kos jalangkung ning. Datang tadi jemput, pulang tadi antar teh ning mana. Udah kunti pan sia tah mah sakeuleung gerang apung nepi ka dieu. Lah, ting di mana? Ini main ludo heula lah, aya ka rumah gitu. Wah, ada main HP tuh terlalu gitu. Goblok mau datang. Halo, saya teh goblok. Adi. Iya seorang deui. Halo. Tuh nya jeung aing ge mana nama kos jalangkung. Tumben euy maneh karek datang we kieu. Kasarean goblok aing kapetingan ka dieu. Keke. Satumben leuleus kitu raya naon ya? Teuing da jawaban lagi maneh ka SPJ gitu deh ga. Teu kuna naon. Ieu aing buat ide. Ide naon ieu? Duh, tahu teh kah ide ti maneh mah euy. Lah, yang pokoknya bisa bikin orang loba duit yang terkenal, bro. Asik pokoknya mah. Aduh, aing hayang euy loba duit mah. Wah, nyata bikin penasaran wae sih mah ya. Coba sok ide naon aing ngatenge ya. Hayang teu maneh. Terus sok lah carita teh. Dah itu maneh mulung. Pan sia mah ide nanti kitu deh kan. Ya kurang teh tah mulung teh kumaha cenah teh. Ayo lah ikan hiu makan tomat mah goblok bilang Oh, iya. kieu lah enak ngari pada tepung ngejunun ka ditu ka dieu. Kurang tetebakan dengan aik mal. Hah? Tebakan naon Aing coba. kudek nu meunang di pencetan. Dipanggilkeun kopi aing. Oke, siap lah. Jadi lah ayu sama kaluman ya mah. Maneh nu ngare pertanyaanna aing jeung si Dian eta na ngajawabna. Sok lah. Tah hiji ieu nya tangkal cau anu leutik lamun geus gede arek buahan apa moal cuman Punya buahan. salah. Terus cek maneh naon? Yang moal tuh. Naon? Atuh gerak. Naon tah? Ayo. Nya tangkal cau mun geus gede mah nya cauan atuh penyebuahan. Pinter sih goblok. Nah, Nah, hiji kosongnya pertanyaan kedua ya. Siap. 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 Pertanyaan kedua, lamun ayam berkokok berarti harimau. Sok jawab. Atuh aya harimau mah mengaung. Salah. Terus Sok jawab maneh. Mun ayam berkokok berarti harimau pagi. Iya. Kosong. aduh aing eleh kieu mah nyuh kopi jeung mencetan mah deui. Ya tuh harus atuh eta mah ada perjanjian. Kumaha ye lanjut mah geus 2-0 kieu mah aduh deka. Pasti pada kurang. Sok lah lanjut lah. Kenai aing nyuh kopi jeung mencetan oge lah. Sok. Pertanyaan katilu berarti nya. Heeh. Pertanyaan katilu nya ya ke lamun aya kebo keur beol maneh arek nepot di mana? Sok jawab ya. Biasana kan maneh udah pinter mereka lah. Ini ti tukang atuh. Duh salah atuh. Ya, lamun ti tukang maneh kena jadugna sia. Aing nyaho. no. Dino jauh. Kunaon? Sabab lamun dino deukeut pasti kana taina. Kita siap bener euy. Baiknya. Yes. Tah, pertanyaan keempat ieu nya hewan naon anu pangleutikna di dunia? Sok jawab. Ah, nu kitu babari atuh aing satahun di Banten. Nya naon mana di Banten? Aing mulung aku. Suwe sia. Sok jawab beunah ya naon? Nyaho hewan pangleutikna di dunia mah. Naon? Icuna bakteri. Nah, eta bener. Berarti suarna jadi 3-1 ya teh. Urang meunang atuh ari kitu mah tulus dipencetan teh. Aduh.
Aing eleh aing kieu mah. Hajeun lah aing mencetan.